Susah banget nih. Sakar sakit itu. Cing udah nanya ya. Mane apal teu jelema naon anu sukuna opat? Jelema lumpuh lain. Salah, siap teh jelema lumpuh deui. Jelema aneh atuh. Siluman kos maneh. Salah deui atuh. Jelema naon atuh emang na isia? Jelema bilang sih kuda. Dasar cocok luwung. Nah, mereka ngulang wae atuh mikira naon? Motor urang leungit ya. Dicokot jelema lain. Nya bener. Saha yang nyokotna? Nu bogana panen urang mau motor nu meunang nginjem. Ah, goblok. Mang. Naon atuh? Lain ieu HP ongkos cenah bisa asup ke bekar tuh, tapi pas dicobaan di mah teu bisa. Ah, nu bener sia teh. Nya mang bener teu bisa telepon jeung SMS. Emang kartu naon kumaha dihabuskeun? Kartu tanda penduduk mang. KTP. Atuh, pantesan atuh moal bisa. Teh, abi bade naros ka teh. Mohon bade naros naon aa? Bisa andaina ieu. Abi pami jadi beurit, teh tadi jadi naonna. Ah, abi mah bade jantan lain mah we. Oh, supaya teteh nempel wae ka abi kitu. Ya sanes atuh. Nya teras naon atuh? Ame apa Ampun ya. Ya orang yang kamejaan kemana? Kabejaan naon? Ya, emang jadi kieu nya. Ieu kumaha? Ya, nya lamun emang nonton konser, ngawejaan, ulah make sendal. Kunaon ini? Pokoknya mau ulah make sendal. Nah, terus kudu make naon atuh? Ya kudu make tiket atuh mang, kudu make tiket mau bisa abus. Makasih maneh. Pulang teh siap. HP kotaan itu. Lalu dan Kenaon mana ya si cing di dieu euy? kerunungan si Pahmi jeung barudak kudu ieu teh aing teh ulin kamu euy doi. Emang mana sok ulinnya kamu ya? Nyosok atuh aing mah doi, da aing mah barudak kaya kamu. Syukur urang mah ari mana barudak kaya mah ngan ari urang mah ngingetan ka mana ya teh semet ayeuna mah ulah ulin ka mall jam 12 peuting. Nah, emang anak kunaon kitu? Aya jurig ha. Lain Terus kunaon atuh? Ya goblok jam 12 peuting mah mall lagi ditutup.